Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ibu pimpinan pangaosan anu dipihormat tur dimuliakeun ku Allah. Ibu-ibu jamaah anu dihormat tur dimuliakeun ku Allah. Kalayan diantos nasihat sareng doa-doana. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah. Kalayan kudrat iradat mantena. Siang ieu urang sadaya tiasa hadir kanggo thalabul ilmi. Milari mutiara-mutiara anu berharga dina kahirupan urang. Eta derajat anu luhur, ampunan Allah sareng rizki anu mulia. Mugi-mugi urang kagolongkeun jalmi nu taqwa anu baris kaing ampunan sareng sorga Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kali salam mugi tetep bisi beudeudeukkeun ka panutan alam Kangjeng Nabi anu mulia, Kangjeng Nabi Muhammad anu senantiasa diantos syafaatna jaga di yaumil akhir. Itu deui ka keluargina, ka para sahabat-sahabatna sareng tangtosna urang tutumut kana ajaran mantenna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang kawitan ku ngaoskeun doa mugi-mugi dipaparin ilmu anu manfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal. Ibu-ibu anu dimuliakeun ku Allah. Salah sawios udagan jalmi-jalmi mukmin. Hirup di alam dunia teh hoyong gaduh. Derajat anu luhur. Ampunan Allah sareng rizki anu mulia. Upami ieu kapimilik ku urang sadaya baris tiasa ngahontal kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Anu kahiji nyaeta kedudukan anu mulia. Kanggo jalmi-jalmi anu iman mah kedudukan anu mulia teh sanes janten pejabat. Jadi ibu tong sedih upami urang teh janten menteri, teh janten gubernur, teh janten bupati, malah teh RT acan. Hoyong janten RT ya. Ibu-ibu mah IRT, ibu rumah tangga. Entong sedih nalika urang teh janten direktur. Tengah gaduhan pangkat, bujang-bujang jenderal ibu, teh kopral acan. Margi udagan jalmi mukmin mah sanes derajat anu ngarupikeun pangkat di dunia. Da pangkat di dunia mah sementara, jenderal aya pensiuna, pejabat aya turuna. Derajat anu mulia mah nyaeta nalika urang sadaya kenging kemuliaan di sisi Allah.
Saha jalmi nu mulia teh nyaeta jalmi-jalmi anu takwa. Saha jalmi takwa teh jalmi-jalmi anu hirupna salamina hati-hati. Perintah-perintah Allah dilaksanakeun, larangan-larangan Allah ditebihan. Hati-hati bujang-bujang anu haram, anu subhat ge ditebihan. Salamina jaga diri urang. Maka salami orang mampu ngajaga diri orang melaksanakan perintah-perintah Allah, nebihan segala cegahan-cegahan Allah, maka orang baris naik kana derajat nu mulia. Salat tepat waktu ibu. Sareng upami orang sadaya hoyong luhur derajat, maka rajin-rajin netepan tahajud. Nalika jalmi-jalmi nyorang alam impian, orang gugah. Allah jamin dina Al-Qur'an. Wa minal laili fatahajjaz bihi nafilatan lak asyai yab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Tengah wengi nalika jalmi nyorang alam impian, orang wudu. Terus gitu orang sadaya takbir, ruku, sujud, masrahkeun hirup ke Allah, maka Allah janji, Allah baris ngangkat derajat orang maqamam mahmuda kana derajat anu mulia. Anu kaduana udagan urang teh nyaeta ampunan Allah. Mudah-mudahan orang salamet ku amal-amal soleh urang. Nanging hoyong amal anu soleh pisan teh abot ieu. Mari nu disebat amal soleh mah nyaeta amal anu mulus. Syahadat teu kaeunteupan ku musyrik. Salat teu kaeunteupan ku riya. Sedekah, zakat teu kaeunteupan ku nganyerikeun batur, radi sesah. Haji teu kaeunteupan ku riya. Kadang-kadang orang angkat ibadah haji, tapi riya hoyong disebat ibu haji. Upami angkat-angkatan aya nu naros henteu nganggo haji teh tara ditembalan. Wah, bade ka mana? Wah haji gitu. Mohon wah haji bade ka mana? Bade milari domba kanggo kurban. Aya hajian mah nembe ditembalan, nyebat uwa unggul mah teu ditembalan. Jangan kade upami ayah haji ibu harus teh nganggo haji, wah haji gitu. Cek haji, nyai haji, yang haji. Upami hoyong disebat haji, teh teriak. Upami urang teh hoyong disebat haji mah aya nyebat wah haji bade ka mana? Disebat uwa ditembalan, disebat wah haji ditembalan. Kadang kawis aya we hoyong disebat haji hoyong kapuji ku batur teh. Sesah amal-amal anu mulus teh. Ya saur sing bring kadang-kadang urang mah hirup teh ibu edan eling sakapeung soleh. Sakapeung lieur. Aya nuju soleh mah tahajud ya pada maghrib. Sedekah sareng kantong-kantongna. Palebah teh solehna riweuh. Secara oge ngalawan. Batur diomongkeun. Hajat berkat daya endog hiji we, waduh. Dikakeyak ku urang mah. Ibadah teh kadang-kadang gitu urang mah, naik turun, edan eling. Sehingga untung aya nu kadua nyaeta ampunan Allah. Nalika urang ngalakukeun kesalahan, maka cepet-cepet perbaiki diri. Entong kajongjonan. Jalmi anu rugi teh nyaeta jalmi anu kajongjonan. Ibadah diengke-engke, tobat ditunda-tunda. Kajongjonan dah. Bayar hutang engke, balanja heula poya-poya. Sanes teu kenging ibu diengke-engke ka hiji hilang keutamaan, kadua paurna teh berhubungan sareng kematian. Dacan ngodoan saum kabujeng maot. Mending upami pasangan urang caroge urang soleh. Kadang-kadang keur dirina ge berat.
Kalebet engke Ibu kaping 8 Juni urang teu selebet hiji Julhijjah anu bade saum eta teh kedah anu tos beres kodo. Margi upami saum sunnah kodo teh can beres eta ahli sunnah wal gagabah teh. Janten kodo tamatkeun heula. Tangke saum bade salapan dinten mangga ti kaping 8 dugi ka kaping 16. Upami teu tiasa salapan dinten, tiasa 2 dinten. Kaping 8 salapan Julhijjah, kaping 15 kaping 16 Juni. Upami teu tiasa 2 dinten, sadinten Yaumul Arafah. Pahalana ge ageng 2 tahun Allah maparin ampunan kanggo jalmi-jalmi anu tiasa saum dina Yaumul Arafah. Sataun kapengker sareng sataun kapayu. Mudah-mudahan ya punya orang dipaparin kesehatan, dipaparin kakiatan. Margi amal-amal soleh eta teh kahiji tiasa nambih pahala, kadua tiasa ngahancurkeun dosa-dosa urang. Allah jamin dosa jalmi dugi ka tungtung langit ka-7 ka dasar bumi lapisan paling bawah, salami urang taubat, maka pintu taubat senantiasa terbuka. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Jalmi-jalmi anu dolim ka dirina kitu dolim ka papada jalmi ka batur dzakarullah terasa anjeunna emut ka Allah fastaghfaru lidunubihim tos kitu anjeunna tobat tina dosa-dosana maka Allah baris maparin ampunan. Mudah-mudahan dina umur anu terukur ieu urang nambih-nambih amal soleh upami aya dosa-dosa urang maka cepat perbaiki, yakin Allah Maha Rahman, Allah baris ngahapunten kana dosa-dosa urang. Anu katiluna udagan urang teh nyaeta hoyong rizki anu mulia, rizqun karim. Naon rizki anu mulia teh? Rizki anu barokah, rizki anu tiasa dianggo ibadah ka Allah. Gaduh rizki sakedik upami barokah mah alhamdulillah yuk. Upami aya qanaah dina diri urang, hirup urang tenang. Margi jalmi beunghar dina ajaran Islam mah sanes jalmi anu sagala aya, tapi ngagaduhan jiwa-jiwa anu tenang. Ayeuna ibu di piwarang milih gaduh artos 1 miliar tapi hoyong meser mobil 1,5 miliar. Nu kaduana gaduh artos 100.000 hoyong baso 2 mangkok, mending nu mana? Gaduh 1 miliar tapi kahoyong 1,5 miliar, miskin. Gaduh 100.000 tapi cita-cita teh dinten ieu hoyong mie kocok sareng es doger ukur 30.000. Mending mana? Mending di pasian 1 miliar, 1 miliar di mana? Mending 1 miliar ieu. Mending 100.000. Simkuringan mending 100.000 nyata. Beunghar ibu alhamdulillah gaduh 100.000 dinten ieu teh. Kana kencreng 2.000 ongkos 20.000 bolak-balik. Ieu kocok we uwi pangaosan sareng es doger. Tuh aya sisa keneh. Alhamdulillah. Jadi sakediga ari disyukuri mah jalmi miskin teh sanes jalmi anu kirang harta, tapi jalmi miskin teh jalmi anu kirang bersyukur. Jalmi anu bersyukur mah ibu alhamdulillah sakedik disyukuri aya langkungna ditabungkeun kanggo ongkos ngalaksanakeun ibadah haji. Simkuring ceramah di sababaraha tempat ibu kadang-kadang terharu gitu. Karakacak jalmi nu ibadah haji teh aya anu ngempelkeun
hampir 20 tahun. Aya tukang seblak, aya ukur modalna ngagaduhan mobil wungkul ngakutan keusik ibu. Aya tukang dagang surabi, alhamdulillah tiasa angkat. Barokah. Tiasa angkat ibadah haji, aya anu nabung teh, anu penting mah tiap tahun tiasa kurban. Tangke kanggo jalmi-jalmi anu beunghar perketkeun di ayeuna mah tong waka meser acuk, tong waka meser nanaon, anu penting tiasa meser domba kanggo kaping 10. 10, 11, 12, 13 daya di amalan anu paling dipika cinta ku Allah kajabi kurban. Kurban anu agung ibu kami aya mah domba minimal nu 4 jutaan. Anu sehat. Margi upami urang kurban asal-asalan nu penting mah kurban, bari begang, bari pincang, bari pecat. Cacat. Maka kurban urang ditolak. Kurban mah niatna kedah karena Allah sareng binatang anu dipeserna leres-leres sehat anu terbaik. Mun kade anu bade kurban ibu tong dek kuku sareng rambut di kaping 18 dugi ka binatangna dipencitkeun. Kurban eta baris janten kendaraan urang ke di akhirat. Sehingga tong lebar-lebar urang berkurban di jalan Allah ku harta urang. Wa mimma rojaknahum yunfikun, ciri-ciri jalmi mukmin salamina nganapkakeun harta di jalan Allah. Jadi eta udagan urang teh derajat anu mulia sanes di sisi manusia tapi di sisi Allah. Anu kedua ampunan Allah, anu katilu rizki anu halal, anu barokah, anu tiasa dianggo bekal ibadah, bekal nalika urang mulih ka rahmatullah. Kumaha carana? Sangkan urang sadaya tiasa kenging anu tilu perkara eta. Upami urang hoyong kenging derajat anu mulia, ampunan Allah, rizki anu mulia, maka urang kedah leres-leres janten pribadi anu mukmin. Pribadi-pribadi anu iman ka Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan kan dina surat Al-Anfal ayat 2 ayat 4. 5 ciri jalmi mukmin. Tah 5 ciri ieu teh kedah jelas. 5 ciri ieu kedah kapimilih ku urang, maka urang sadaya baris kenging derajat nu mulia di sisi Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah ngadawu dina Al-Qur'an, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Saestuna jalmi-jalmi anu iman ka Allah kahiji disebat nami Allah ngagebeg hatena. Wa idza tuliyat 'alaihim, di mana ditingalikeun dibacakeun ayat-ayat Allah ayatuhu jadathum imana, nambihan imana. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, sareng jalmi-jalmi anu iman mah salamina masrahkeun hirupna ka Allah. Alladzina yuqimuna shalah, sareng teu pernah ninggalkeun salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, sareng kana naon-naon perkara anu direzekikeun ka maranehanana yunfikuna, jalmi-jalmi anu ariman mah nganapkahkeun. Henteu korek, henteu lebar ku hartana. Dinten aya 5 ibu ciri jalmi mukmin anu baris kenging derajat anu mulia. Muka hiji naon?
Eh? Hiji, dua, tilu, pasrah, opat, lima. Ya, kita ninggalkan sholat nu 5 waktu nu pokok. Sekarang 5 nganapkakeun rizki di jalan. Ciri anu kahiji jalmi mukmin ma idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Aya kalimat innama Ibu. Dina bahasa Arab innama teh adatul hasr bentukna lil ihtisas. Khusus jalmi mukmin mah aya cirina. Teu padu ngaku abdi iman ka Allah. 1000 kali urang ngucapkeun iman tapi teu aya cirina moal diaku ku Allah. Nu kahiji ciri jalmi anu iman ka Allah mah disebat nami Allah teh maka ngagebeg hatena. Margi sadar saha dirina saha Allah. Saha diri urang la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah wa huwa azizun alim. Allah maha mulia, Allah maha gagah, al-jabar. Jalmi mah sahebat-hebatna ieu. Kamari Presiden Iran ragrag tina helikopter mau. Presiden teh mau. Raja Salman ayeuna nuju Muriang hareeng. Bayangkeun raja hareeng. Anta pantes upami aya ustad hareeng piraku ustad kiai hareeng ujung-ujung ustad raja ge hareeng. Sehingga upami urang hareeng wajar ieu Raja Salman ge. Upami caket mah dilayan ku singeureun dipaparina obat penurun panas teh. Paracetamol. Raja mah dokterna ge obat-obatan ge istimewa. Tapi dokter sakumaha hebatna tanpa izin Allah mah. Kalau bet bidoana Ibu pun adi teh atet tetilu tia hayati ini ge dirawat teu pira. Anjeunna gaduh cumi-cumi nganggo cabe hejo teh raos meureun tuang. Nah ari wongina jam 10 tensina dugi ka 200 langkung. Gaduh darah tinggi. Ya ayeuna dirawat di kelas 1 anyelir. Jadi itu kadang-kadang we berat. Jadi Ibu tadi tong rasa maneh we da sehat. Umum tos gaduh gejala-gejala stroke ringan, tensi, keur gaduh darah tinggi, nyarekan we salaki. Aya nu kitu. Jadi upami stroke ringan teh tah dora kaongkoh ti salaki teh. Saroge upami gaduh gejala-gejala stroke Ibu bari pelit ka istrina jarang sodako beuki we pangan. Jadi dina Islam antara ikhtiar doa teh kahiji. Janten anu maha gagah mah teu aya di Allah. Gusti Allah mah penguasa langit, penguasa bumi, termasuk penguasa engke di yaumil akhir dina dinten pembalasan. Kurang ruas Ibu. Jalmi nu iman mah upami aya panggilan Allah, panggilan adzan teh Sayyidina Umar mah dugi ka sepak.